ketika Banten 2 geus berdiri, lamun urang geus aya ngadenge Kodam 35 Banten 2 ujung kulon kakarak bakal timbul tetesan Syekh Yusuf nu nyana nyekelan wasiat bakal numbangkeun baduy anu boga ilmu pucuk umun. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingat ieu teh engke jaga Baduy bakal jadi kabupaten Baduy, tambah kabupaten kedua Kabupaten Cigelis, kabupaten katilu bakalna Kabupaten Gunung Kencana, kabupaten kaopat bakalna Kabupaten Cibaliung. 4 kabupaten insyaallah bakal memenuhi persyaratan jadi provinsi. Jadilah ke provinsi ujung kulon, bakal aya Kodam Jaya 35, tidinya bakal ngebentuk Banten 2. Ulah kaget engke bakal terjadi seperti eta. Iraha eta di mana geus timbul riwayat Syekh Yusuf anu nyaritakeun baheula teh deuk ditumbangkeun Baduy teh. Ulah cek Syekh Yusuf kabeh kaget kunaon make jeung diulah, keuna nyarahoeun orang Banten bahwa di urang teh aya orang purbakala, mun di Amerika aya Indian, lamun di Kalimantan aya Eskimo, lamun aya Dayak, lamun di Garut aya orang Padukuhan, lamun di Banten aya orang Baduy. Baduy kebagi 3, aya Baduy Rohimah cek Syekh Yusuf, aya Baduy Rohyati, aya Baduy Rohmati. Baduy Rohimah Baduy anu bakal arasub Islam, nu bakal ngebantu di mana geus terjadi provinsi Banten 2, bakal terjadi peperangan nu bakal dibantu ku Baduy Rohimah. Baduy nu kadua adalah Baduy Rohayati, nu hirup antara mempertahankan Islam jeung mempertahankan aslina kabaduyan, yakni sok disebut tradisi. Nu katilu adalah Baduy Ruhmati, otomatis rohna mati. Istimewa Syekh Yusuf ngomong teh hampir-hampir teu kaharti ku urang, sugan teh manu katilu teh Baduy Rohmati, horeng ruh mati, ruhna geus teu bisa diganggu gugat. Nu pertama berjuang asup ka lembur Baduy. Ieu adalah seorang utusan Banten nu sok disebut Wijaya, nu pernah basantren nyana ka Jawa Tengah ka Jawa Timur, memperjuangkan Islam asup ka nagara. Nah, padahal geus dilarang ku karuhun Banten ulah waka geladan Wijaya, kulantaran nyana boga titipan ti guruna kudu diperjuangkeun bae. Nyana terus berjuang, ternyata gelutlah nyana jeung orai, rupana rupa orai tapi di dieu nama ke mahkota kerajaan. Tidinya terus jada berjuang memperjuangkan Islam, tapi Allah belum menghendaki. Nah iyalah tumbanglah nyana di ditu aya kuburana di Baduy, maka orang dia kudu menghargai jeung menghormati sebab nyana pejuang Islam. Nu engke bakal aya nu berjuang di tetesan ti Syekh Yusuf, berarti teh Syekh Maulana Hasanuddin ketika Banten 2 geus berdiri, lamun urang geus aya ngadenge Kodam 35 Banten 2 ujung kulon kakarak bakal timbul tetesan Syekh Yusuf nu nyana nyekelan wasiat bakal numbangkeun Baduy anu boga ilmu pucuk umun. Ilmu pucuk umun diakui ke ilmu Banten, istimewa luar biasa. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nu mantak lamun ku Syekh Yusuf harida ditumbangkeun Baduy, urang moal nyaho kos kumaha bentuk Baduy, kos kumaha nu asli, kos kumaha anu di kakina,
kos kumaha anu patengahanana jeung naon anu dilaksanakeun anak urang lamun nyaritakeun Baduy masyaallah karim horenganan penuh ku unik-unik nyaritakeun tentang Baduy aya di ilmu thariqah moal kaluar ti ilmu thariqah Banten ngabeberkeun tentang perjuangan Islam di Banten nu bakal diteruskeun engke lawanna rupa-rupa aya 3 lawan engke bakalna salah satu Baduy rohimah nu bakal babarengan jeung urang berjuang numbangkeun Baduy eta. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, luar biasa percaya teu percaya nyanggakeun sadaya-daya hanya jelema-jelema petapa lah anu nyaho kana lalakon seperti eta insyaallah engke bakal bukti sejarah jalan ka dieu ge memeh dibangun ulah bener mah geus nyaritakeun 5 tahun memeh jalan dibangun waktu kula jaritakeun ke bakal aya jalan ka Citorek gerage engke bakal aya jalan dipaksakeun ka Baduy ketika jalan eta geus aya walaupun kukumaha tetep bakal aya gerage ngan kazamanan jeung henteu lain urusan urang seputar sejarah ketorikohan Banten, perjuangan Banten masih terus sebab kerajaan Banten secara zahir aya walaupun encan diakui secara batin mah terus-terusan encan tumbang kerajaan Banten ulah dikira Banten tumbang engke bakal aya Banten 2 seperti tadi nu dicaritakeunana urang lamun nyaritakeun kos kitu sakumaha kolot-kolot urang baheula nyarita lamun kolot urang nyarita ke anu kupas amat. Itulah para jamaah ulah sieun nu penting mah rawat bae diri urang, rawat bae keyakinan urang eta mah hanya lalakon nu boga lalakon sebab aya kesultanan di mana aya kesultanan aya raja berarti raja teh memperjuangkeun syariat Islam atuh meureun kudu aya lawan di mana ndek berjuang namun lawan mah atuh jak kiai ge unggal poe teh ieu teh sabenerna mah berjuang terus-terusan we ieu teh berjuang ngabogaan lawan unggal poe kula ngalawanan sieu be kabet sabenerna aduh luar biasa teu daek eleh-eleh sial jasanya nama teu daek eleh-eleh jeung teu daek bener-bener teu daek batur mah narurutnya naman teu dibabawe ka deulina doang padama itu kos gitu ya. Ieu mah jaka dulu nih tadi ge pajar nang mawa kula di Tangerang lain. Kula keur berangkat ti leuweung aya keluar. Nah, cek urang minta mah bangun urang leuweung ajak ka dia ke mobil urang. Atuh di mobil ge teu biasaan ngomongnya mah ngan bareng asup ka Citorek aju jadi kasurupan nya mah. Ieu mah sebenarnya urang leuweungnya mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masya Allah karim horenganan ilmu teh rupa-rupa nu dicekel ku Kangjeng Nabi ilmu putih ilmu syariat ilmu Islam eta bae diteruskeun ku sahabat teruskeun ku para aulia Allah teruskeun ku para ulama-ulama berjuang teh make kitab Al-Qur'anul Karim di sisi eta aya nu memperjuangkeun ilmu hitam kabelah dituna jadi tukang sihir jadi dukun atuh mangga mah eta urusan kos kitu mah masing-masing jak engke roh maka laluar menghadap Allah iya atuh engke ge aya hidayah ya urang Baduy emang henteu loba kuari anu arasup Islam ja loba tapi di samping lobana urang Baduy nu asup Islam kapan urang-urang ge loba nu asup ka Baduy henteu bisa katahan tama kos kitu mah ja urang Tangerang ge aya anu kasulitan segala rupa susah bae cenah hirup aing ye daripada hese daripada mararat memaning hese sakarat geus aing mah maning ka Baduy bae nyoplokeun iman emang teu saeutik kitu anu arasup ka Baduy nyoplokeun iman cak itu geus ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun hadis ngadengekeun pangajian tetapi dicoplokeun hidayah endahan nyokot ilmu ti ditu tapi urang Baduy jarang ngadengekeun uraian Al-Qur'anul Karim jarang kapanggih jeung kiai tetapi aya nu pernah ngimpi kapanggih jeung kula ngimpi cenah kapanggih jeung sosok waliullah kabelah dia ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi akhirna nyana asup Islam hidayah mah mahal urusanana Gusti Allah innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha teu bisa dicekelan ku kiai da Kangjeng Nabi jadi buah hidayah nu boga hidayah mah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nah urang pula mah
lamun inget ka ilmu-ilmu kos gitu aya tah jelema ye nu katipu. Juga tipu ilmu atuh aya nu borangan ge sarua katipu teh nu borangan. Nu borangan ge katipu loba katipu nu borangan. Aya jelema diondang kanu hajatan, nu hajatanana angkatan laut. Nyana di imah teh teleponan jeung babaturanana maka setelanana naon si urang kondangan batik ceun. Oke geus. Nyana make batik. Ngan di benak hatina lantaran angkatan laut makan make serba putih. Mawa nyana setelan putih-putih. Nu dipake di imah make batik. Jelema borangan makan hese. Akhirna mawa make batik nyana. Naik beca kan kulantaran hujan ngaririncik. Jadi batik teh memeh ka beca teh kahujanan. Memeh ka beca kahujanan. Nah, jakna lah di jero beca teh make batik. Aing daripada make batik membasuh kieu mendingan ganti di jero beca make baju putih. Jadi batikna dikataskeun nyana make putih. Begitu datang kan hajat deuk magrib. Datangna ka dinya. Dukung beca teh apan ai hujan mangaririncik ditutupan hareupna. Begitu dibuka kaget tadi nama ke batik wari make putih-putih nggak jawab pocong sakjana teteh bunga meja mah blon atuh kaget kabeh emang pocong iya pocong sakjana pocong tadi keur asup ka beca mah make batik wari ngepel putih-putih tah eta kan borangan mah kos gitu ieu ge tah teu meunang mangih kokorosakan bedar pocong bae nyana dibere ku kula wiridan ya wiridkeun sholawat sapeting 444 nya geus kolot geus kaambe ieu na geus bau kuburan cek kula teh geus bal ka mana deui cek insyaallah lah wiridan jam sabaraha cenah ke jam 12 ka ditu atuh aya wiridan mah insyaallah ieu wirid ku nya kabeneran beurangna teh aya nu paeh beurangna tadi teh aya nu mau tatanggana nya mikirna mah sholawat ya aing dibaca kumaha mun aya pocong sholawat mah aing khusyuk kumaha geus kolot kieu masih kena borangan kena bae. Masya Allah. Begitu dibaca kakaraki menang tilu doang geus culak-culak bae. Aya pocong ge. Aya pocong. Geus culak-culak bae ya Allah. Eta nu borangan mah kos kitu teh nu borangan mah kabeneran. Aya budak nyekel ucingna di kongkorongan ku kantong kerese. Di dinyana ditendeunan batu korotak mun leumpang kokorotakan kan. Eta leumpang deui dihanda di hareupeun nglawangnyana atuh langsung karak menang 11 doang sholawat dibuka ku jana langsung nangkep pamajikanan cek pamajikanna kunaon ka haji ngomong cenah pocong di mana itu kokorotakan bae ditangkep kenceng jasa pamajikanna cek pamajikanna tek unggal peuting itu teh pocong pamajikan mah kos kitu bae sia teu meunang bae urang wiridan haji ditoelan bae. Nah tapi di situ tamai di dia malah lebih parah sebenarnya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nailah rahmat Kangjeng Nabi nyorot ternyata rahmatan lil alamin, kasorot ka unggal lembur, kasorot ka unggal daerah. Mun lain rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka dieu moal bisa kieu. Berarti di diri urang aya nur Allah, aya nur Kangjeng Nabi. Tinggal nyingkapkeunana bae sing bisa. Abeh nur ilahi jeung nur Kangjeng Nabi bener-bener karasa ku urang. Kanyahoan geus karasana kumaha? Kanyahoan geus karasana pinuh ku adab, tata krama jeung daek ngalaksanakeun syariat. Ketika jelema aya tata kramaan bagus sesuai jeung Al-Qur'an, sesuai jeung hadis, ngalaksanakeun syariat, salatna, puasana, zakatna, hajina, mun nyana geus nisab eta berarti nur Kangjeng Nabi na geus kaciri. Tinggal ngabongkar rasana supaya karasa Kangjeng Nabi kurang hadirna di hate, supaya karasa nur Gusti Allah karasa di hate. Nah etalah supaya dibongkar, diperdalem deui. Kula mengamati di dia luar biasa. Di dia teh seakan-akan kos kerajaan, kos kesultanan, lantaran geus aya adab-adaban. Mun urang nyaritakeun benda kerep Cirebon di pangjumaahan teh ieu barisan leluhur kiai. Barisan kedua ustad. Barisan katilu ieu adalah
kitu bagian anak-anak barisan kaopat masyarakat tokoh barisan kalima dan selanjutnya ketika kiai ieu encan hadir nuanian iyalah Cirebon Kesultanan Cirebon benda kerep Kiai Soleh Mbah Soleh Kiai Muslim Kiai Kaokab Kiai Zaini nu bapak kolot kula masantren di ditu nyaho sejarah benda kerep nyaho deui ku ari lalakon di dieu ieu teh adab kesultanan adab kerajaan tata krama seperti eta luar biasa berarti aya meureun kesamaan antara Kesultanan Cirebon jeung Kesultanan Banten diterapkeun di dieu malah di Bantenna nu eueuh ku hari malah di Bantenna sepi urang asup ka Banten aya adab teu aya urang asup ka masjid aya adab teu aya malah bercokol di Banten teh perebut wallahu alam naon diperebutkeunana nu jelas urang mah kuari bersyukur ka Gusti Allah masih kene aya tata krama jeung adab-adaban kesultanan adab-adaban aulia-aulia Allah kitulah para aulia Allah henteu pernah we ka guru teh suul adab henteu pernah bae ka guru teh nganyerikeun teu pernah paling negor dengan penuh adab dengan adab seperti eta jelema bakal ditaekeun ku Gusti Allah dengan tawadu bakal ditaekeun ku Gusti Allah mantak sabenerna mah di daerah Citorek teh aya kekurangan aya kaleuwihan sarua di daerah mamana ge aya kekurangan aya kaleuwihan geus kekurangan jeung kaleuwihanana urang saring hampura saring jungjung saling doakeun atuh kula khususna sarombongan ti Tangerang ka dieu silaturahim intina majalah indek ngaji-ngaji teh indek parawan urang di we sugan aya padahal mah pamajikan gue lagi milu sebenarnya mah ngan ieu mah nanyakeun parawan ge lain jangkul ajang ieu we nu kararieu ye atuh sia mah modekeun urang dieuna ge sanu daekeun cing wis kitu amat cing itulah para jamaahnya jadi silaturahim antara kula jeung sarombongan jeung urang dieu ulah aya hijab ulah aya sekat kula urang dieu sarua pada makhluk Allah Subhanahu wa taala pada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Morodi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kolon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya na mah engke ku Amerika ge moal ditembak moalnya naon perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakeun hook luru aing geus sia budak beladik goplak nu kan bener kan paeh sia nama geus sepira aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung. Nah, iya ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kacil teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamurrum marus percis okos mega bae leumpang gunung ge engke baleumpang tiup ku balikat isapet rat lelempangan ka kakale aju Watarol jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata
laut gunung Kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Kuari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema. Nu tadina sepi eueuh sasah. Wabeh poe kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum. Can jadi raja apa ieu? Raja Mesir, raja Mekah, raja Yaman, raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja. Hah? Kayak udang Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene mah can nyaho. Bawa jadi bawa henteu, itu bayar turun geus. Coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tangan limanil mulkul yaum. Geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana kos timbangan emas. Aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi wakadegeun asup. Ngun ku gedegeunana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna segede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah dunia boga sejarah di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Yelah ye nu deuk dicaritakeun ngarangsung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah di hareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plek kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi wabeh ditanya bari pertanyaan teh sabenerna maubalana qusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib
teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang kaula ieu deuk ka Bandung hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana bener-bener teu nyaho berarti kaula mudik ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah ba deuk ka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja kabelah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu tek Jogja deui isi jalan nu mana dek ka Surabaya ge teu nyaho nanya atawa nyana nanya ba ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dia supaya teu nyaho nanya berarti tah kula teh hayang kawin hayu hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah maka hayang kawin sia teu boga modal nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 + 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya mah ngan ieu dites 2 + 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun deui ka aing 2 + 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak muncak bapak 4 kula 4 muncak bapak 5 kula 5 aku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mantak nanya teh dek dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tas 1 juta yo modal saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus ka 5 kali ka dia sia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere aing nanya kasih geus sabaraha kali aing abah dia bere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go Wadi bah, yang mah boga duit, ajo minta duit separit ya mentana. Mio separit dah mio. Oh sia dibanding mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Menang meureunanan setengah bulan bah. Ang melikeun motor deui motor naon? Motor Mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah sabaraha kali padahal mah nanya nyaun jangan umang belikeun lagi abah mana make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, ku ari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang ku ari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae-pae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun. Kumaha ditanya tuh urang ku Gusti Allah, nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Teu menang kieu, sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup. Kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho.
cek urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekep sia ku Gusti Allah. Teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti. Mun Gusti Maha Uninga. Nah, ieu bakal ditanya urang. Kabeh ditanya. Urang sebagai makhluk ditanya, Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saya hirup. Beye. Aing mah lain aja rajana lain. Kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul. Nu nyampaikeun nu tabligh, nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia. Abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo panggil iya nu formal nu formil dipanggil eta mah geus teu bareres tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain sebab bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah itu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah. Wah, jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah kami mah, teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka urang lah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh pan wah encek kampung Melayu ngomong hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina hehe pohara jasa
Ari tatangga nama nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga sincek. Milunya dan digawe jeung cek. Tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. No iya. Walalas alannal ladzina ursila ilaihim, ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul. Jeung sanggeus nerima ngamalkeunana. Macem-macem ke rame. Walanas alannal mursalin, para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampekeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele. Aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita Kiai Pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songek siana nu teu daek falanakusson alaihim Allah jaritakeun neunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu kunaon sia dititipan ilmu teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaon teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSDI eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus kabelah dieu ya sia zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti maha uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan dengan keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuat
wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik pala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng si ieu mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun da susah sarua pas salat sia ka ditu atuh ndek lompat ka mana sia ayo sia da wa makul goibin waduh gaib jago sia tah mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan wah teh ge dicarekan. Ini lompat ke mana ya ini? Lompat ke mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nya. Oh, lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Deuk ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang aliso li sohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan. Tentang pertanyaan-pertanyaan jaga. Maksudna naon? Timbanganana jelas, nu ditimbangna apa jelemana, apa amalna, apa bukuna. Eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun. Aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu, nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus caang, amal goreng poek jore. Nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna, pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq. Timbangan nyata, timbangan nuhak nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun. Jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Saha jelema nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun. Bahagia. Wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna. Dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat. Urang diantarana kabeleteran kuari. Tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang let teh ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ieu? Tibata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang
kuari qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah melotot pegahan engkos kol budaya we kieu tinggal Nyi Hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh dirinya bae heulana eta melotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cek kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya Hajina teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji dia tuh lagi hampura tang geus rada deres sakitu mah hampura deui udah hampura sok direkan hampura aing si hampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ge ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nu ku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bae teh ngaran aju kiaina poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakawal bapan potong ieu na ge nu kurang dizarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa tarohanna pake ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen heulanan bisi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugih mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugih mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh gitunya dia mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh aja ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah tuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu gimana teh Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet lu kos kieu tah
ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam. Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun naon cak Jibril loba omong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat letik mah eusina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eusina eta tah letik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril ulah nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh ka dieu maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai tuan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun pohara ieu kacirita nu sok maca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain maca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan tasbih teh nyaho nyana barang hudang aya tasbih aing ka mana Taruh teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh lantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta ci atuh mah geus jore cek eta teh jadi teu lagi main simplong melulu nya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia kula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah apa eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wazdu yauma idzinil haq sibuk jasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya
aing sakieu sibuk lah cek kanjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kelekep kunaon kredit cek kira Lebat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkeun ayat ieu mah yeuh jang supaya urang merenung. Wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal kiamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang tah ke dajal lah turun wah kaunggal nagaranya nama hiber dajal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran di mana negara daerah lu cai aing datang ke dia tepak doang ya nak timbul wah cai culcer asal siap mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakarak ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal lantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia nu hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku ari bang kredit engke mah hayang naon sia mio mio datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang hakina rusak atuh geus bacem hayo sih hayang awe watu jelema ngagarak eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun Kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya wah mulai wah diperhatikeun wah ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis bu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun ente dajjal ente Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah ente Mahdi kakarak wah ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria lah eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantak kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus dajjal eleh ku dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu ieu ashabul kahfi wah buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara 1000 tahun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna
kuku para ranjang jasa halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah iya ashabul kahfi kajian kuku mah si hade ulah di baturan si hade juri gimana turun di gunung karang masalah ini wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta iya tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihi dajal diudang ku Kangjeng Nabi Isa umpat ka mana dia udang terus eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya Masya Allah istimewa jasa terus Kangjeng Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong goblok cak Kangjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon ku ari pangeranan mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede begitu muktamar ngejelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili jadi berarti hasil musyawarah jadi nganunghankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon aya pangeran urang pangerankeun ju ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan dibunuh eta tetap Isa pangeran jadilah datang ka kuari Tritunggal engke Kangjeng Nabi Isa marah saha nu ngajadikeun aing pangeran aing rasul anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad aku aya da jeung Kangjeng Nabi urang mulai malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia nyana dakwah terus jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa mulai kacau deui ya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambang eta maot nu ibadah ka Allah marah maot ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain urang mun maca surat Kahfi aya ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedangkan iya dekaluar nggak segede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar swagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok bala di daharan bae ieu datang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya jar Zulkarnain dipuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ini ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia Afrika Amerika Eropa Australia ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi Elut kemari laut mati aya kanyahoan kabeh aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene kapalna aya kene kapalna geus sindek urang kada itu hayu di mana cenah Kiai
Lah sia mah diajak ka Banten ke hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arat. Di Gunung Arat teh di Turki. Ta eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ke hiji daerah nyada ge kaget kok hewanna kos karari ceulina lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nyala ge di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar trek aya di daerahna deui. Berarti kita dibukakan hijab mata asup Islam itu jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan, di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam loba. Ieu keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapangi aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh maka manehanna ngadenge suara azan kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Ku hari ge urang nu ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureuntah. Jawab. Ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir kadeuleu ieu. Lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui. Kapangi ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah teh da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah tidinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraeh loba keneh di dunia teh dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar hampir sarua jeung himar begal ceulina rancung biasangan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ieu pohara jasa bakal katulis. Nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel mau ngeunaheun geus tinggal nu kafir siapa kafir sia ge da tarang sia sia kafir sia ge atuh kafir kabeh tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakal lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah tuh di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang atuh dibuka sleting beres geus gitu hayang ces beres percis kos kotak bae geus ces beres geus ngan digabungkeun ku Gusti Allah
gabug geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabug bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya geus hese ngandur gabug bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu dong atuh kahayang boleh di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong da kitu kahayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong kitu ditawar daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe. Numantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyana lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin magribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Allah mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah nu matak pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus sareueur lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aja Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu oh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng guys udah beres kabeh ayo siang mangkaning dia itu Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh si Haryati Haryati teh saha hah sakar ngaranan boga nasa
anu ditangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia hartati tepat loba senjata di dinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade emang kumaha gitu ieu teh ada kristenisasi anu lain lalagan sementara pemerintahan orang kuahe kiai nu aya di ditu kuahe 4 kali nggak kumaha ada ya tuh lain teh diperjuangkeun jang geus kiayana ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika hasil dicokotan dan lain sebagainya orang dibangun kadeuleu geus lemahna di orang asal aya nu bergerak dianggap teroris asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor sudah tidak ada masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun ayo sia tanah dibelian ku nyana nyin gereja sadaek-daek nah ada kumaha deui ayo ya pemimpin urang ge nu handal nu kuat ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika nah mulailah gedung dibangun gereja dibangun masjid urang dibangun engke dibongkar nah ieu mah keur carita singkatna bae lila keneh eta mah urusan kos kitu mah sebab eta mah melalui masa-masa wah peperangan dan lain sebagainya bakal perang deuk kumaha henteu bakal jasa nah nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeung kulon sakar kulon baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya tuh perang jeung baduy malah sabira baduy nah tuh horenganan cak kolot baheula tuh ke mau baduy terus kalau nggak lembur nuluan jalan orang dongeng mun jengkol kos gitu engke bakal orang diperangan waduh baduy usahawan horeng Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial kumaha sial salah mencet aya kiai itu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu aduh Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu kos itu mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa didinya main takraw bisa kemudian main gitu tenis meja bisa dan lain sebagainya bisa tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi tuh eta lah geus hese neangan masjid syahadat tinggal syahadat nah la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl teu aya paedah jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran penonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman mah ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae
sanajan nyana tobat tutup pintu si gotaka tobat-tobatan hari itu lisat Masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timiniti Dajjal Mahdi Dajjal Ya'juj Kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya hayang konsitu terek iman ka anjeun terek iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal innal muntadirun tungguan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaum deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan kuari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang kuari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeun di kontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hades ya reuneuh bae komo jauh ti indung bapakna iman kurang duit kurang deh jangan membayarkan kontrakan atuh pandang karak nah kumaha deh kenapa pandang karak atuh iya saya yang penting ada yang bayarin kontrakan nah, enggak bagus gitu kececes beres eta ya kececesan segala Masya Allah nah iyalah caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi terpercaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus dara deukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus teangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kulah teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui laon bandel mah henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung laon bantak kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na iyalah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus dararekeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwati diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala aya nu mantap Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta numantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeuketan jeung aing ke di akhirat mun sia deukeut jeung aing ku aing dibere tempat nu indah dibere tempat anu mulia dibere tempat sebagai penghargaan deket dak anjeun ka kaula sorga di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu janjian nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira hiji ngabubunga sorga dua nadhirun nyingseunaan neraka sakitu bae geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyir wa nadhir atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyir wa nadhir tuduhkeun di jalan surga ieu
di jalan neraka ieu Golkar ieu udah itu dulu ulah sembarangan babagi tugas kiai tugasna corong Al-Quran pemerintah tugasna corong Amerika sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika kepanjangan sungut bule kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik sarua bae hese tah jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pa badun kulun pa lese badun kulun pa lese teu kudu buktikeun bae kos kitu ulah jaritakeun mantek bari nyana henteu bermantek palu kuduna teh mah teu nyimpul geus corong Quran kiai mah corong hadis corong ulama eta kiai ulah jadi corong Amerika mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama di akhirat dikerekep sia ku malaikat ji ulah sambarangan huahe naik Avanza sia deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong Golkar si Amerika deui bah atuh teman teu bae ngan hampir kitu bae kabeh ieu mah keur carita kasimpulan dihenteu teh kitu bae dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahidaw wa mubasysyirau wa nadhir kumaha kitu kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia hiji at'am dahar dua wasyarab nginum tilu wal jima'u jima sek nomor kaopat naon molor sakitu gua perhatikeun coba ge ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama oh ngan sakitu kalazatan dunia muntak Ibnu Lusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nya nama kadituna aya idkholu zakar bisa we teh Ibnu Ruslan nikmatud dunya salasan fardhu tabang namun wa qublatun wa idkholu zakar nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan hiji naumun molor kadua qublatun nyium katiluna mana nyium idkholu zakar tah ngabebeskeun panakol tongtrong cih atuh kumaha ngomongna sia eta coba itu jak itu tidituna kitu tuh gitu bae cek urang Jawa apa iku sia boten ngertos ora iso orang Jawa ya wis gue lulu dah apa iku cenah aduh masya Allah emang orang Jawa mah pikasirieun bae dikasirian baik ke cerita Gus Dur teh diundang ke Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10 barang datang ke istana kerajaan di ditu di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul nyana kieu bae astagfirullahalazim gideg bae dia teh di hareupeun lawang sambarkeun ku Gus Dur ono apa sih Gus Dur iki segena opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya waduh cek Gus Dur teh dasar teh nyakola orang NU teh nyakola ini mah dilarang masuk bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ke pemajikan jadi itu barang kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya tuh emang itu ngaraji kos gitu ta mamnu duhul padahal tempat kiki tua
Nah, hiji dahar, dua nginum, hartina to'am teh kadaharan timimiti dahar berikut bubuahanana, nomor kedua inuman, nomor katilu jiman, nomor kaopat ieu adalah sare. Jelema asal geus teu ngeunah dahar, gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter. Teu ngeunah nginum kitu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jima, geus moal kebal deui. Komo, duh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa es. Kunaon emang? Wallahu alam. Atuh geus ieu mamere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu. Neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak. Opat eta. Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deukeut ka Allah. Nu opat eta ngahalangan deukeut ka Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah, eta mah deukeutna jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah, nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah, boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah, jeung dulurna jauh, jeung babaturan atuh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furida shaumu syahran ala wa idzan furida shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati, kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan, pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu tah. Ka anak bager, ka tetangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Insyaallah, insyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kedua na hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalanna. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam, bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam, lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur, bakia min jawfihi miqdara salasina yauman, di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Arab, hai Arab, turun maneh. Eta teh akan dilarang, teu meunang di deketan, teu meunang di dahar, ku anjeun dirobak, turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu ayam madu sacak-slak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe.
seueuh 30 poe. Ya Adam irfa, hei Adam tangga tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah nu batak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburinya bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongengna batur mah ngaburinya belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga eta Lailatul Qadar anak cium tangan. Biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah? Martil ya katarang abah ye. Tarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar. Komo haju SMS-an jeung jahe mah. Eta mah neraka jahanam teman. Masya Allah karim. Tuh, iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak orang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga benar-benar urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkeun dina disarakeun puasa teh kieu, innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cak Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Akal madep. Wa aqbala. Akal madep ka Gusti Allah. Semoga cak Gusti Allah, ya aqlu adil. Akal mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur. Nurut jasa akal. Cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun jeung saha kaula? Cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun, sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah nyaho posisi eta akal, nyaho tempat eta akal. Beres yes maneh ku kaula didamel makhluk dupang mulia-muliana, cicing maneh akal bakal diterapkeun di manusia maneh akal. Ya sukeun ka manusia-manusia ne urang ieu aya akalan. Nyaho posisi akal memang kumaha kitu. Akal nu sampurna teh nyaho posisi, kumaha nyaho posisina? Mun kopiah dipake di luhur ku akal kan. Sapatu dipake di dieu di handap. Hiji waktu sapatu dikahulukeun. Kopiah dikasukukeun wah akalan. Wah akalan teh geus kitu ngaranna. Pamajikan ku urang dihormat, pamajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pemajikan urang ku urang ditoler-toler, aya rangdang ora ku urang dimulyakeun, haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu kuari. Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen. Falam tujib. Begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh. Ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae. Ngabuageun.
kita bahasa hebat tangga baget geus pohara jasa tangga baget jadi gak baget batu geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae masyaallah semoga lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan iyalah nafsu ada satu mana di dunia baik tapi ditanya cek Gusti Allah semoga lah man anta wa man ana nafsu sahanjeun saha kaula jawab faqalat ana wa anta tuh kula mah kula Gusti mah Gusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi lah nafsu namantak fa'adzabaha binari jahannama mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawalah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di kana neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ka nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta wa man ana sanjeun saha kaula kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus Gusti ana-ana wa anta yo geus digodog 100 tahun masih ana-ana wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha pinaril jumi atas sana. Kuari make seuneu lapar nafsu. Digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung, diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae ana-ana wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang-kahayang nate aku hari dipuasakeun kuari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaula hamba Gusti Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus atuh kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusa ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusa tah kitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae ulah dikepar bae lempang na bonteng suri geus ngalirik we aduh ya nafsu tah aya nafsu atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu tarawih teh daek menghadap kereknya nantu tarawih na ge milihannya nu 11 di mana euy tarawih nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Yuk urang ka ditu lah di dieu mah 23 sapae. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geussan. Geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah.